kakian santang teh uak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala nabiyyana rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Supados singkat umargi pribados sumping gadia tabuh 10 langkung 15. Ayeuna tos jam 12. Karesan dina jadwal pribados ti dieu teras ka soreang. Jam 12 tos aya kedah di soreang. Di jam sore. Hah? Kurang sore? Kurang 10 menit. Jadi ceramahna cukup 10 menit. Tong hari akang mah penceramah tepat waktu. Lamun jadwal jam 11 jam 11. Lamun jadwal jam 12 jam 12. Jadi umat Islam ke depan harus tepat waktu. Tapi saya bangga karena Karang Taruna di RW ini gebrakan baru. Inilah Islam yang istimewa. Tepuk tangan untuk Karang Taruna. Anu make masker sing sarehat. Karena kemarin saya ceramah di Banten, kalau bana nu maot teh nu make masker. Jadi nu make masker maot, nu teu make masker ge ngilu. Ngilu murebkeun. Ada 5 kunci kebahagiaan. Perhatikan ke dia. Hiji, urang ngayakeun maulid Nabi teh sing jadi jalma nu bagja dunia rumasa sok lobasal maulid Nabi supaya bisa introspeksi di sok teu akur jeung tatang, teu akur jeung dul, sok asa bener sorang, sok asa pin, sok asa geul, padahal geus penting mah goreng pat, komo nu gen, nu begang oge loba hilap ka Gusti Allah. Mata hayang sehat teh kudu loba kendalikan hawa nafsu. Hayang barokah kudu daek ngaji maulidna supaya bisa introspeksi di dekat tarduriyahna supaya urang deket jeung kieu nyaah kasan mawa dukungan ti Allah. Di alam dunia hayang jadi jalma nu bahagia qad aflaha man tazakka. Jadi jalmi anu hoyong bahagia teh kudu daek babakalan terus. Sikat aja om. Matak sok ti ayeuna mangpang meung beberes. Contoh ibu cuci tang. Eta teh bagus min babi itlaqil jujur iradatil am. Tapi bukan hanya cuci tangan, tapi yang bagus itu adalah wudu. Ulah kieu cuci tangan cokor hideung. Jadi nu hade mau wudu,
Wudu mah beresih, jauh tina koron, jauh tina panjang, salaki jadi salaki jadi huras, salaki leles teh beres sumanget teh beres susu, itu di beres susu mulai ngaji nggak gantel, maka pantas di lemur ieu mah nu jauh nu deket sok jadi ranjau. Keur ngaji ge lain ningali ustad kala-kala ba selfie ngomeng-ngomeng kerudung. Aya nu kitu. Aya nu kitu. Oh eta pagawean maneh. Pagawean masang setat. Ngomeng-ngomeng ahap. Sel. Mata kriu. Awewe nu sok kitu kudu dicepeng sina ngaji. Atuh dicekek mah mau. Make masker mending melicang cangkalek siap kuno aja melicang cuti masker sama cangcut dikadieukeun ulah banget krim siang krim malam banget bodas untuk koneng aya nu kitu tak sok ti ayeuna mangpang meung bebersih hade ka indung bab bebersih hade ka anu jadi gur ibadah teh kudu tuturut pisan sia gareun dan rutan muning balik ngaji ece kudu ngayagikeun ayeuna kasenang salak suam supaya suami bahagi pangdoraka-dorakan awewe nu teu ngabahagiakeun salak pangdoraka-dorakan salaki geus maulid nabi gede pamajikan diton tanu kitu teh salaki kompak dina teh koplok saya teh ka salaki teh koplok digeureuyeun sebab salaki mah ngeureuyeun ngaji yang barokah mah salaki sina nyantri nu bener sina nyandu yang barokah salaki datang ece langsung ngadangukeun cariosan suami atuh ge salaki ge sieun si ece balik ngaji jokio salaki na teh wae bakal hideung nggak penting jadi bakekok subuh-subuh jadi bungaok eta mah kalakuan cenong Allah 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 nuri rasulillah dasar awewe dijina tinu barokah tinu bau siap semuanya atak salaki teu daek ngaji pangmalikeun sok buntut sok ngaji ka mana mentot Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wasi'an Allah 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 nuri rasulillah berkah nama
rek babaras hade ka indung mam jalma hade ka indung bapak bakal bagja dunia budak nusok umak amek mentaan kuota ngababukeun kolot bakal rupak dunia aya budak nusok mentaan kuota aya budak nusok suntak senaka kolot aya nusok indungna aya nitipkeun incu ka ninina aneh berarti awewe kitu mah kudu dibak disebut nage awewe mah makhluk astagfirullahaladzim eno hadir kunti lolobana insya muka dua mantara kalmaila ila dhulmah jadi jalma seri Imam Ghazali hayang barokah teh tinggalkeun goreng hate dolim kabatur dolim teh kabagi dua aya dolim kana diri aya dolim kabatur dolim kana diri deket jeung masjid teu daek ka masjid deket jeung majlis tara daek ngaji tapi dolim kabatur du hasadin duna mimatin ieu jalma moal diaku umat baginda Rasul lamun ieu jalma boga sifat hasud dolim kabat sok nganggo goreng sok ngadu dombakeun atanapi sok ngomongkeun sasama salah kieu tak salah kieu tong diantep balik di dia dilah astagfirullah diladenan dilamot ayo cek batur meuli mobil cetinya dihuntu batur usaha maju cemas diimpus berarti itu teh panasan ngaji maulid nabi supaya bisa introspeksi Rasul mengatakan innal muflis mayyati yaumal qiyamah ada orang di hadis qudsi dikatakan orang ini bisa sholat, suka ngaji, suka zakat, suka puasa, umroh teureun, tapi goreng kabatur, dia jalma bangkrut di akhirat. Non sababna panyakitna ngomongkeun batur, jeung sok nyokot hak batur. Junjunan mah tara dolim, dilempari batu, dilempari sampai batu ke sini kena pelipis Nabi, berdarah, tapi Nabi tidak ayeuna marah, hanya tersenyum. 3 hari dari situ orang ini sakit dijenguk oleh Nabi sampai orang kafir Quraisy ini masuk Islam. Berkah apa? Berkah akhlak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tong sarua nukatilu man tata'ara zahirahu wa batinahu. Seri Imam Ghazali ayana maulid Nabi teh keur supaya ngabersihkeun lahir batin urang. Urang mah jalma kotor, Rasul mah jalma mulia. Soca merem hati muka ke Allah. Ari urang, ieu perem, hati perem. Untuk perem teh bujur urang. Sopan teh keur salakikeun sameme bobogohan. Keur bobogohan ngeunah ngomong ge sopan, diuk ge ipet, hayang kieu ge ditahan, hayang hitut ge dipastikan. Tapi lamun geus nikah, eueuh kasopanan. Ngomong budak di rumah. Salaki nonton TV pamajikan ngalewat berepet gitu. Terus salaki nanti anjir kena pot pintu. Tiru poe salaki teh hudang-hudang. Da keracunan bekok leuceuk. Disangka mah corona. Panaina mah sagala di corona teu. Nu jantung corona, nu paru-paru anu eungam. Bau kelek. Mandi cecek. Bau kelek corona. Di Garut kamari di Cikajang aya budak 3 tahun eungap di coronakeun dipariksa mah teu corona manat corona ece di dieu teh seuri ya di mama aing ge hafal lo bahu ulang-ulang yo we krim siang krim malam. Datang salaki dandan cinggelis Cigaratu keluar imah ciga hantu konangan lipan 7 cm setengah habis dipurut hujana gebret mereh ka dieu halus henteu badutnya salaki datang daster nyenglet hiji kutang parkat salaki teh utah-utahan
dipariksa teh ka puskesmas kunaon kan keracunan kelek pamajikan. Banget alus air romeheun garede. Eta korban krim siang krim malam. Da keur ngaji ge eueuh mah kalakan ningalian HP wis ya. Eta awe teh loba nu GR eueuh. Batur mah yang cager eueuh yang gelo. Nupang heulana nu maot teh nu genut. Ya meh nu ngagotong atuh. Tak kade si cerita ngaji nyarane gitu tereh teh. Jika nama hayang gitu we cek. Hayang ki maneh meureun. Muka opat, perhatikan tadi diperhatikan orang tinggali di tukang tadi aja ke ngadungalen kalah karus nu. Lihat ngadu teh kalah kanunutan sih mah. Ai beunghar hayang ari salat jiga ekspres. Ari beunghar hayang ari ayeuna wiridan hayang nu cepet. Mantap pantes teu beunghar. Tuh nu kaopat sobahan wa bukratan wa masaan dikron katsira. Di mana Sri Imam Ghazali hayang tenang, hayang bahagia, kuncina teh berang penting susah bahagia tong eureun dikir ka Allah. Nabi lahir di awal Rabiul Awal dugi ka ayeuna 12 Rabiul Awal, tidak berhenti malaikat dan para nabi dan rasul yang lain bergemuruh wasbihan wa tahmidan wa tahlilan wa tamjidan wa istighfar, semua membaca zikir dan tasbih. Urang guru kitu. Salaki datang subhan, dua poe teu datang alhamdulillah. Nuhun Gusti salaki teh teu balik, dua poe lumayan eueuh seseuheun. Tilu poe teu balik la haula wala quwata illa billahil aliyyil. Saminggu teu balik inna a'toina kal. Emangnya rek ganti casing. Atur ina ataina ibadah. Sagana baheula si Cima salah adonan. Nieuna rusuh teuing. Beleuwer kolorna paraseuna. Kutang nyangsang na pantau. Perasaan teh subur dikadiekeun teh sorban efek teh kutang pamajikan. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah. Apa semuanya? Subhanallah. Angkat tangan di atas semuanya. Aduh angkat tangan Allah. Panitia, siapkan karang taruna untuk kebutuhan syiar agama. Siapkan sorbannya. Salatu bisalamil mubin. Ayo, gelar sorban. Panitia mana panitia? Iya. Aku cinta padamu.
Ada kasar harus tidak akan dikurangi orang yang sedekah hartanya kecuali kata Nabi kalian akan ditambah nikmatnya oleh Allah berkah sedekah di bulan Maulid. Semuanya sedekah. Ya صور الرشاد أيام جانا بقيت المسلمين صور الرشاد صلاة بالسلام المبين لنبت Habibi ya Rasulullah Muhammad ibni Abdillah. Habibi ya Rasulullah alaika salam wa alaika salam alaika salam alaika salam alaika salam alaika salam. Nafsa anil hawa kudu daek diajar nahan hawa nafsu. Tuh, kunaon carana? Hiji an Abi Qatadah radhiyallahu an su'ila anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumil isnin. Rasul ditaros ku sahabat dina riwayat Imam Bukhari Imam Muslim. Ieu teh hadis sahih bahwa Nabi sok saum dinten Senin. Maka diwalar ku Nabi yaumun wulidtu fihi, hari poe Senin teh hari kelahiranku, hari pertama diutusku, dan turunnya Al-Qur'an diawali di hari Senin. Maka urang diajar Senin Kemis. Salaki hayang maju usaha puasaan, budak hayang soleh puasaan. Dina pada ulah ayeuna salaki hayang maju ari urangna sare wae barang dahar wae. Salaki teh ngamuk rumah tangga jeung akang nih 17 tahun neu pisan kemajuan. Cek salaki teh sia hayang maju sok wae di rodaan. Lain kudu kitu rek maju kumaha salaki ece-ecena sare wae. Hayang maju usaha mah saum jungjunan oge. Istighfar tekira, aus Quran tekira. Eta teh Nabi itu tos yakin indahnya surga karena ada baginda Nabi besar Muhammad. Tidak akan dibuka pintu surga sebelum yang pertama masuk, yaitu baginda Nabi besar Muhammad. Iya hadiah nah, aya kalender, aya kaset, aya kaos akang. Kaos bergambar Kang Ubay sareng habaib. Cung, acung, sahan hoyong. Ieu hadiah dipasihkeun ka jamaah nini nu teu boga salaki. Ngacung.
Ayah ini sebagai salaki. Acu. Nah ini. Dan ada selebaran STAI. Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum ada bukan hanya SD, SMP, SMK. Tapi ada perguruan tinggi STAI Nahdlatul Ulum. Jadi biasa kuliah. Yatim piatu gratis. Ini gratis. Sabab sarena digawir. Ini foto saya dengan Habib Rizik sewaktu di Mekah. Jadi baca lamun cinta ke Habib ya anu insyaallah barokah ageng. Hoyong teu? Acung san hoyong acung. Ya. Acung. Untuk boga salaki ngacung. Untuk boga salaki ngacung. Acung boga salaki teh. Tuh, sok dia saya cetak. Iya saya iya pan boga salaki kolot. Nya. Buru eta nama ku baju hijau. Tuh, dia. Buru mah kade mah. Salatullah salamullah. Ayo. Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Usmiur salaya kanjeng Nabi anu mulia Muhammad Dina TV mah ya trio macan. Ieu mah 4 1 2 3 anja. Pot. Astagfirullah. Ini mah pakai pot, Cek. Yang pakai pot segala. Orang mana, Cek? Orang Cibodas. Orang Cigamil. Ulus. Desa Cikane. Cikone. Nabi Muhammad lahirna poe Mauludan tiap tahun. Hari lahir Nabi itu apal-apal. Pokoknya Nabi lahir poe Kemis. Ayo Rebo dilas. Pan dia tadi diterangkan yaumun wulidu fihi. Poe Senin teh hari kelahiran Kangjeng. Yo Kemis, yo Rebo, yo Salasa. Junjunan teh gaduh keistimewaan yang tidak ada di Nabi dan Rasul yang lain. Maka bisa nyapati lahirna Ece di mana?
Cileur. Makanya Kangjeng Nabi lahir di Cileur. Paisan hujan gak ece leleuran wae. Lahir poe tanggal 12 minggu ternyata rambung mari ngomong teh dasar ini ngap akibat masker saya jadi kararia ya terus kita pakai masker kita bisa kabur jadi arah ngap lahir nate poe Senin tanggal 12 poe Rabiul Awal maleman tahun Gajah pernah Bang Ijeng gajah di mana Di Bandung apa? Rama Kangjeng Nabi teh Prabu tak Senin. nah ini kan Senin orang menanya Rama Kangjeng Nabi nanti tuh di Senin ayo ngomong kemana ke masker jadi raruksak Rama nate Prabu Astagfirullah kakian santang teh uak sih Raden Abdullah ibuna Cek Fatimah Siti ini bentuk kepala Cek saha Cek mana di Cek saha Di Mekah. Jauh di Mekah kurang tanya naon di jauh di Mekah Cek di mana dikubur kena di mana dikubur kena di mana dikubur kena jauh-jauh tuh di mana Cek di mana di mana Bon asyik ada aja dulur rejet di kebon hayang salamet tina corona kudu ngajaga 17 Agustus. Kudu ngajaga 17 rakaat sholat 5 doa makan doa makan doa ngusir juri hari seserian tarik hari kan doa ngusir juri doa ngusir juri Kaisan yang hadir lobana kunti udah benar loh Ece menang aina kaos maki pang tarik nawae
ya kaset. Ini air bisa jadi doa dan minyak. Plus ya bisa daftar haji dan umroh, plus ya sekolah perguruan tinggi. Itu bisa sekolah. Ini minyak kalau misalnya laki leles dioles kan. Untuk leles kan dia. Bibir rada kahanap kan dia. Tilu poe teh murag jeung bibir-bibir. Winga warung 8 poe jeung cai na eta. 8 poena bangkrut. Ini kalender bergambar Kang Ubay. Jadi ada berapa lembar? 5. Aya yang SD, SMP, SMA, SMK dan STI. Itu kayak di buminya sih kan ya. Di bumi. Kayak kurang hasil murudan teh kudu bisa introspeksi diri, kudu hade katatan cing hade minggur. Insya hiji beberes, 2 tinggalkan sifat dol, 3 kudu daek beberesi lahir bat, obat dikir keungeunah teu ngeunah leukir anu lob, 5 nahan nafsu ku puas iblis ge sineuna teh ku puasa. Insya tarurun tong sekali-kali deui sia. Insya Alhamdulillah. Saya akan membawakan kado khusus buat pemuda. Judulnya album terbaru Jawa Barat Juara Lahir Batin, karya yang paling juara Karang Taruna di sini. Tepuk tangan untuk Karang Taruna. Sambil ngabagikan kalender jeung kaset bari rek sodaqoh mangga kanggo pembangunan. Coba saya tanya. Kalenderna 5.000 mah eta mah cuanki. Itu kalender 5.000 gede-gede teuing ari oce. Kalender 30.000, kaosna 50.000, pami minyak 10.000, pami cai 10.000. Upami teu boga nyabak balikeun deui. Ija. Ayo. Siapkeun artosna. Ngorek daftar umroh ke pesantren Rodatul Ulum. Anu bade daftar, anu bade daftar ayeuna kuliah sami. Tulis nomor WA Akang 0878. Tulis. Bisa cerek pesantren budak atau nabi rek konsultasi atau nabi bade sekolah STAI atau umroh bareng jeung Kang Ubay 0878 2000 1 8 3 kali 0878 2000 1 8 8 3 kali. Lain ieu ai maneh judulna Sholawat Jawa Barat Juara di YouTube aya. Atau dites ieu Kang abdi piano. Lain ieu aja mah lagu baheula. Lain kitu tadi mah lain. Ada kakak, ada saya. Siap semuanya siap ya. Bu. Pesantren kan budak teh. SD, SMP, SMK ngaji rutinanana poe Rebo. Teu kudu mawa artu ayeuna tuangan dan dipasihan tuang tiap Rebo bada duhur saminggu sakali sampai asar. Di pesantren kana angkot Cikawati di Padalarang di mana teh kana arangkot. Jadi gitu ngapring kana angkot. Poe Reb. Ya Bro. Bisa teu naon cek YouTube ya YouTube ganti YouTube tinggal ditulis Sholawat Kang Ubay Jawa Barat Juara aya langsung